naon atuh? Saur teh _Rahmawati 7 di tengah pasar teh aya naon cenah. Anu nyaho jawabanna terus di kolom komentar. Kayak kurang bakal diposting jeung dijieun status Instagram. Oh lah kumaha maneh IG na Instagram. Dasar waken. Jeung tong hilap. Tong hilap hiji deui nya, hiji deui yo. Subscribe channel Kiprah Sunda. Like, comment, and share. Hatur nuhun. Ayo subscribe dong mana? Banyak. Assalamualaikum lor, tepang deh jeung abdi duaan di channel Kiprah Sunda. Nah, enak kurang teh kedatangan hiji jelema ya. Banyak yakin ge hiji jelema. Anu orangnya pasti apalnya. Nyata saha? Salam. Amin. Ada tuh. Nah, amin. Ayo naon membakar ulun duaan teh. Udah pas sore. Urang teh tarucingan anu ya. Atuh rame. Mangga-mangganya. Can nyedarnya seri. Ayo nu mancing yo. Sama polisi ya. Mancing naon? Diraku teh mancingnya kitu. Ya mancing naon eh? Mancing naon? Oh, sama jelema. Cing ayeuna urang nanya, urang nanya ya. Ya Mang, tukang naon anu teu bisa ngahitung? Tukang teuing. Nah, tuh nyambung itu banget tuh tebak naon. Teuing berapa? Kan? Teuing siapa nih? Taluk? Ya taluk ya. Tukang naon anu teu bisa ngitung. Ya eta tukang foto. Nanya foto mah kawan ge motoan gitu. Hayang naon anu sok di tengah di teangan ku jelemana. Jelema. Masa bego jadi gerak. Hayang naon anu sok di teangan ku jelema. Jelema hayang kabur. Salah kurang tepat. Hayang leungit. Benar. Mami ini maling didinya. Lagi siapa ini? Ren, kurang diberi pertanyaan Ren. 5 ngaran tinu N bung buahan. Tinu an hungkul 5 weh, kurang diburuhan. Buah naga. Nanas. Naga nanas. Nanas nangka. Terus Nunggu. Naon deui ya? Naon deui nya? Hah? jadi bere. Gak deui naon atuh. Tadi teh naon? Lewuk. Nah 5 nanas, nangka, nokmat, selut. Nah, atuh mah. Apa gitu yang lupa? Kak iyo. Ayo. Lauk naon anu bisa hiber? Bisa hiber. Lauk aneh. Salah. Lauk mau kenjang-jang. Salah. Lumba-lumba. Salah. Lauk di bangku kapal. Salah. Aneh. Salah naon atuh sok. Taluk. Canyo. Lauk nasiam. Indonesia. Sorry oh ya. Garing. Garing. Naon
sababna lamun Mana peda numpak mobil sok mundutan. Ada eta kan kagoncang-goncang. Kurang tepat berarti. Kahicing. Saya teh mang. Sudah uing hari. Naon? Naon sababna lamun tumpak mobil sok mundutan. Oh, pernah bergoyang. Tunuk. Halo, kan heeh. Halo. Halo. Sababna bulan. Nah, kejen bulan. Halo, papa. Trikuan Ayam rintik nongeng ke langit. Buru tutong dilihatin dengan anak. Apaan mangun? Ayam rintik nongeng ke langit naon sok. Hujan rintik. Kita tuh. Ayam rintik nongeng ke langit apa tuh? Hah? Lalu kah? Ganas. Ayam jeung ganas beda. Ayam Mari mata terucing. Buru beli fokus. Oh. Masa kali eta. Masa diwalikan jadi. Baik. Ya kemari. Sapi naonan bau. Kita potong. Oh, sapi ngapali waduk. Sapi mani jeung waduk. Dibalik. Nah. Aduh, sapi teh. Oh, dari eta teh apa? Jangan mama. Buru atuh. Kurang yang hiji di ala ari loba cing banda bagus ya mah teh tuh hiji di ala ari loba tage ieu kela jadi hiji di ala ari loba teu di ala asa teu nyambung Manuk. tadi panen terus sudah pilih eta jawaban nama jawab naon ya kalau burit Nek lagi. itu udah kayak acara Sorry. taluk lobari nu bodas nih besok teman lah ciri-cirina Wis. Mas, ini nges burit. Mas lah. Sampai jumpa lagi nya oke di vlog berikutnya. Salam sadulur. Sampurasun. Assalamualaikum. Tong hilang like. Satu. Mana video? Tong hilang. Like, komen, and share. Yang hiji deui subscribe. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang nana nataran. Yap. Yo. Kudu bener ya nama. Oh, siap. Sawo teh ante underscore Rahmawati 7. Di tengah pasar teh aya naon cenah. Anu nyaho jawabanna tulis di kolom komentar kayak kurang posting. Jeung urang jeung status WA. Jeung tong hilap. Like, comment, and share. Tong hilap deui hiji deui tah. Naon? Sob.
Subscribe. Subscribe. Apa? Nggak subscribe. Tidak mau nyot. Subscribe. Tok. Nenek teh nak ngomong naon? Sahur teh aan underscore. Ngomong naon mana teh? Oh, eta teh A. Sahur teh aan underscore Rahmawati 7 di tengah pasata ya naon. Tag di kolom komentar. Engke kurang dibaca.